Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara batu dongeng enteng pangbeberapa. Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kileuksa para mitra sadaya ayeuna teh dincak bagian ka 35. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun dikaraos para mitra. Dincak bagian ka 35 we nya kitu nya. Ari kecapangan teu para mitra sadaya atuh cenah upami ieu para mitra barang tuang cenah para wargi amdahar. Amdahar cenah kitu para mitra bari ngahua. Tapi ngahua para mitra sadaya amdahar gitu. Eta kecapangan teu kitu nya para wargi. Dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka 35. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka 35. Para mitra kaum dangu, etang-etang hiburan pangbeberahmana urang sami-sami bandungan dongeng ieu. Atuh dongeng teh pamiti lepat harita nyinining masih keneh katalimeng cenah para mitra di nagari siluman. Ceuk dongeng teh cenah kitu. Ngaranna ge dina dongeng atuh para mitra. Ai dongeng teh bisa diarula-arileun. Bisa dipungkal pengkol kumaha we kahoyong nu ngarang para mitra. Mangga atuh urang teraskeun hanca dongengna, mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng. Janten ieu carios teh mung aya dina dongeng para mitra, teh buktosna mung sakadar aya dina dongeng. Mangga urang teraskeun hanca dongengna, etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka 35. Barang harita datang Arjuna teh para mitra, nyinining mah tetep teu malire. Ngan ukur ngareret ku juru panon hatena mah inget ka indungna sarta inget ka sakabeh nu mangkuk di lembur. Nyinining geus hayang balik beuki lila teh kalah beuki inget eta kaayaan teh ku Arjuna kanyahoan. Kabaca dina paromana bisa kateguh ku manehna. Terus mapatkeun jampe pamake keur ngeurad batin nyinining keur meungpeukan kainget ka lemburna sina tetep betah di dinya. Atuh harita keneh elmuna teh teurak ka nyinining dumadakan poho kalembur. Poho deui ka indung ret ka Arjuna nyeh imut bari manggut. Leuh geuning Kakang sumping. Wilujeng sumping Kang, cenah bet leuwir pisan ngabageakeun teh. Da tadi mah teu hayang nanya-nanya acan atuh meuni bungaheun Arjuna teh. Lantaran nyinining geus balik deui cara tadi, kajiret ku elmu manehna eleh jajaten make jeung ngeletan sagala. Muhun geulis. Ieu pun engkang dongkap kunaon atuh salira teh. Ngalamun bae jiga nu punung na teu bagja patepang sareng pun engkang nu tos ti lembur. Engkang tiasa tepang sareng tuang Rama anjeunna ngangken ka engkang kalayan someah matak barata. Ceuk Arjuna bari gek diuk di jireun nyinining paroman bear marahmai sabab teu matak salempang. Hatur nuhun upami parantos tepang mah jisim abdi bingah pisan. Kumaha atuh wartosna abdi teh tos lami ngantosan meuni asalami pisan. Nyinining poek deui hatena komo lamun tas neuteub kana beungeut Arjuna. Pipikiranana terus butak teu inget kana nanaon iwati ka Arjuna. Aya hibar pangdoa ti salira. Tuang Rama sareng tuang ibu nampi kana kadongkapan engkang. Nanging teu acan nampi ari kana lamaran ti pun engkang mah margi peryogi waktos kangge ngemutanana saurna teh. Janten perkawis ngalamar mah teu acan rengse margi tuang Rama teu acan maparin walaran nu jelas. Mung anjeunna miwarang ka engkang nyaeta teu aya deui supados dongkap deui ka ditu tah sakitu oleh-oleh ti tuang Rama teh mugi kahartos bae. Arjuna ngabejakeun hasil babadamian jeung mangkuri. Diterangkeun nu sanyana atuh nyinining teh rada haneueul lantaran hayang buru-buru kawin, hayang geura resmi ngarah tentrem kana hate. Nah meuni hese teuing bapa teh atunya. Nah naon alesanana dugi ka munut tempo sagarupi kumaha saur pun bapa teh
teu seueur alesan. Sadayana kahartos ku engkang margi kitu pisan anu saleresna. Kahiji perkawis ieu teh kedah diemutan langkung paos. Supados lancar kanggo kapayuna, atuh kaduana anjeunna teh bade badanten heula sareng salira saurna teh. Da teu puguh ari nu dilamar teu aya mah janten salah sawios nu dianggo alesan ku teu ayana salira ti bumi, tak ieu nu pentingna mah. Oh, kitu kumaha atuh pan abdina aya di dieu, boa-boa aku kakang disaurkeun. Yen abdi teh aya di dieu kumaha upami nyusul? Sareng kumaha upami teu nampi kana panglamar salira? Nyinining bingung. Teu kedah salempang. Margi pun engkang yakin yang tuang Rama bareng sareng tuang ibu bakal nampi kana panglamar ti engkang. Margi tadi teh basa engkang bangsul ku engkang di kantunan artos sareng perhiasan nu kalintang seueurna. Pira kumanahna teu kabitaeun ku eta barang. Tangtos lamaran ti engkang bakal ditampi, tah kitu nyai mugi sing yakin. Cek Arjuna bangun reueus percaya pisan kana siasatna. Yen mangkurip jeung bioon bakal silo panon teu bisa nenjok ku perhiasan kitu. Padahal mah duanana ge waspada, teu kabobodo ku barang paeh nu keuna ku ruksa. Kitu percanten atuh upami kitu makang, margi pun biang sareng pun bapa mah butuheun pisan ku barang-barang kitu. Kangtos manahna bakal gumbira, bakal nampi kana lamaran salira, nuhun upami tos kagungan akal anu sae mah. Abdi percanten pisan nanging bade iraha nepangan deui ka pun bapa teh. Na teu lami teuing wantawisna. Cek Nyinining bangun anu teh sabar. Geus hayang geura pru kawin jeung Arjuna, geus hayang jadi permeswari raja, tada teuing bungahna meureun. Indung bapana ge moal burung ngarasa bunga boga anak jadi ratu. Engkang bade nepangan deui pageto numutkeun waktos di lemur tuang Rama. Jadi dieu mah sesah nang tos geunana sawios eta mah urusan engkang. Pokona mah asal salira raos manah, datang tos tujuan urang bakal hasil, sing percanten bae kapun engkang. Jawab Arjuna bari terus mukpruk Nyinining ku aji pangirut. Nu baris ngabekukeun ingetan Nyinining. Akibatna Nyinining poho pisan ka indung bapa jeung poho ka lembur. Abdi mah percanten pisan Kang, sumangga sejang ngiringan. Upami tos dugi kana waktosna mangga geura tepangan deui pun bapa. Supados enggal beres, enggal resmi sagala rupi pamaksadan urang. Mohon kitu. Mangga ku engkang bade diperhatoskeun. Margi engkang ge teu hoyong, upami teu direstuan ku tuang Rama mah bilih teu raos kana pae-kapayuna. Engkang hoyong resmi sagarupina ulah aya gantar kakaitan, ulah aya catang supaan. Da tujuan urang kanggo kabagjaan sadayana. Sumuhun kahartos Kang. Dupi ayeuna bade kumaha salajengna abdi mah asa bosen di dieu teh hoyong amengan akan sanes. Tema Nyinining bari rarat-reret, taman kemang teh asa teu narik ati, teu mata kresep jeung asa heureut pisan. Upami palai amengan kanu lega mangga urang jalan-jalan ka pasisian. Urang amengan ka sisi kota tangtos seueur pemandangan anu endah. Unyuk sumangga leres pisan hoyong kanu rada tebih ti dieu. Mangga urang nganggo kareta supados raos. Geus kitu mah para wargi sadaya. Terus duanana kaluar ti taman kemang ngajugjug ka kaputren heula. Ari para manu satia ngabring tukangeun barang jual ka kaputren Nyinining diganti pakaianana kuno anyar paranti ulin. Geus kitu pada ngajajabkeun ka pakarangan karaton di dinya geus nyampak kareta emas. Nu ngahaja disadiakeun keur ngabungahkeun kana hate Nyinining sangkan betah di nagara. Mangalinggih urang mios ayeuna pisan. Unyuk sumangga sejang ngiringan, kalacat Nyinining ungah kana kareta, gek diuk dina tempat nu geus disayagikeun. Arjuna geus diuk, terus sakusirna mecut kuda samprani, peretak duanana lumpat. Tiliyeung kareta maju tuluy ninggalkeun karaton rek muru ka sisi kota, niangan pamandangan nu endah keur ngabeberaha teh Nyinining. Para mitra kaum dangu, kitu jeung kitu bae kaayaan Nyinining di negara siluman. Unggal waktu pada ngahormat di ugung-ugung jeung di dama-dama ku Arjuna teu boleh dicumponan segala rupa kahayangna. Unggal waktu tara dijauhan sabab lamun pisah jeung Arjuna Nyinining sok inget ka lembur. Mu deukeut jeung Arjuna poho kana sagala rupana, kana diri sorangan ge poho. Kaelehkeun ku rasa bagja nu ngancik dina hate. Pedah jadi permeswari sedengkeun Arjuna tara elat terus-terusan merangan pangawasa urang lembur. Merangan jajaten aki antri jeung indung bapana Nyinining. Nunggal waktu menekung kayang agung neneda kanu murba wisesa muntang tulung ka Gusti Allah nu Maha Kawasa sangka Nyinining ditang tayungan.
Arjuna geus kateguh tapi tuluy diladenan. Sakabeh pangawasan ditamplokeun keur mager batin Nyinining sangkan teu katepi ku pangawasa Aki Antri. Atuh unggal waktu ge Nyinining tara di jauhan tuluy di beberah sangkan tetep betah di dinya ulah inget ka lemur Cibonteng. Cagtuna heula kaayaan Nyinining nu keur pada merebutkeun ku Arjuna jeung Aki Antri. Ayeuna kocapkeun Mangkurip jeung Bioon geus teu sabar harita teh hayang geura kadatangan deui Arjuna. Hayang nyaho kana ketak Aki Antri jeung deui hayang nyaho kana naon-naon nu bakal tumiba pikeun marebutkeun Nyinining teh. Harita geus tepi kana mangsana geus dijanjikeun. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa ngan bae sapoe jeput pada ngadagoan. Tapi Arjuna can datang da disangkana mah rek datang beurang jiga ti heula. Padahal wanci asar can aya jebul. Puguh Bioon rada hariwang sieun anakna teu kapimilik deui. Ari Aki Antri can datang deui kawas nu ngahaja hayang ngadoja kana kateguhan hate Bioon jeung Mangkurip. Padahal geus nyaho Aki Antri mah yen Arjuna teh bakal datang peuting. Kumaha teh Kang Kurip, panjang ji Arjuna teh poe ieu rek datang. Tapi naha geus wanci kieu can datang keneh. Malah Aki Antri ge sarua ngamplengna. Namoal tarulus kitu atawa kumaha? Buah-buah matak gagal Kang Kurip. Cek Bioon ngamimitian nyarita hatena rada salempang bisi Arjuna teu datang. Sarta anakna teu beunang deui. Komo da Aki Antri mah teu aya ka imah, kalah nambahan kahariwang pikeun Bioon jeung Mangkurip. Ari Mangkurip sarua luangna bisi nu dijanjikeun teh gagal. Arjuna bisi teu datang ka imahna nu akhirna sagala rupa direncanakeun teh gagal total. On akang ge salempang ieu teh palang siang Aki Antri teh jalir janji. Teu daek nedunan kasanggupanana. Tapi ada sapiraku rek ngabohong ka urang onaman mah da geus puguh urang teh jalma bodoh taya kanyaho. Matak minta tulung ge taya kabisa. Ngan matak heran teh naon sababna taya beja-bejana acan. Dari Bahjilun jeung Ading mah memang geus meunang naon teh? Geus meunang. Artina mah pokona mah lah kumaha nya kitu. Jadi mau benang mapatahan sangkan tidak datang matak pantos najan eueuh ngelol oge. Kudu kumaha atuh urang teh jika atuh susulan Aki Antri teh sina ka dieu. Kok bat pangles jiga nu teu tanggung jawab. Oke laon ulah rusuh teuing sagala-gala ge bisi salah di urangna. Sugan we sameme magrib mah datang buat teuing Arjuna ge datang naburit. Mangkurip teu daekeun dititah nyusulan Aki Antri. Sabab asa kagok jeung era bisi magarkeun teu percaya ka kolot. Namun geus kieu kumaha atuh piraku rek cicing bae urang teh. Pan urang teh kudu nulungan si Nyai, ulah kajongjonan teuing aya di nagara siluman si Nyai teh. Oke on urang mikir heula. Aku kumaha nu alusna ieu. Mending ngadagoan Aki Antri atau mending disusulan. Mending disusulan atuh da matak moal matak doraka, pokona mah bisi pohoeun. Mangkurip teu ngajawab manehna ngahulang. Mikiran pilampaheun memang hatena bingung kabina-bina. Salempang sok sieun udah datang teh jalir kana janji. Boh Arjuna, boh Aki Antri. Sok sieun teu aya nu datang, tapi rek nyusulan ka imah Aki Antri asa kagok bisi magarkeun teu percaya kana hate jeung pikiran. Loba jeung pikiranna loba kasieun jeung kahariwang para mitra. Kayak atuh dagoankeun akang rek nepungan Aki Antri, akhirna mah Mangkurip nyokot hiji putusan. Renjeng rek nyusulan Aki Antri jung nangtung rek magehan ikat jo turun kaburuan memeh idit ngahulang heula jiga nu mikir hatena can pati gili. Harita Bioon tuluy nyarita deui para mitra. Heug atuh kade ka poho sadiakeun nya pokona malah buru-buru bejakeun ka Aki Antri. Semah nu bakal datang ke can aya bejana kitu bisi teu datang pokona mah. Nya atuh geus kitu mah leos Mangkurip init ngajugjug ka imah Aki Antri. Bioon ngahulang bae sorangan hatena geus inget deui ka anakna. Dipapantes kulamunan jigana teh Nyinining keur kitu keur kieu, keur disiksa, keur diolok, keur dipaksa atawa keur dilelemu hatena. Rai ceuli Bioon beureum huntu kakerot nahan amarah. Ambak nyedak tanaga midak akhirna mah ukur ngayak-yak. Jadi korban lamunan jauh teuing nyawang kaayaan anakna nu can puguh karuhan. Tapi bubuhan hiji indung ka anak teu waleh boga pikiran goreng. Bisi anakna jadi korban kasarakahan hiji lalaki. Komo deui da ieu mah keur meujeuhna rumaja. Sarta lalaki nu mamawana keur meujeuhna ngora.
Atuh ku Bion geus kasawang naon-naon nu bakal tumiba ka anakna. Komo da geus saminggu eueuhna tang tuleutik harepan kana salamet. Nu matak Bion ka cida ambekna sok sieun nu jadi anak teh korban. Ang ajarnya mun nya nepi ka kitu, aing kudu nyieun balitungan jeung si Arjuna sabab anak aing geus diruksak ku manehna. Rasakeun sia babalas ti aing. Najan aing sifatna manusia hengker ge ari dikitu-kitu teuing mah moal cicingeun. Sireum ge ditincak-tincak teuing mah nyocok. Ceuk Bion bari ngeupeulkeun peureupna. Untuk kekerot nahan amarah jung nangtung tuluy ngalios ka dapur. Rek nyadiakeun cai kopi keur Aki Antri bisi datang bareng jeung salakina. Ari nu didagoan harita teh keur ngajemprak sila di tepas sorangan. Taya nu maturan da incuna geus misah jeung kabeneran keur areuweuh. Atuh ciga nu tumanina Aki Antri teh calik bari ngalepus udud padudan. Kunaon teu aya datang si Arjuna teh nya? Rek wayah kumaha ka dieu nya ye. Mun teu salama pidatangeuna teh poe ieu sabab bijangjiana teh ayeuna. Pasti datangna peuting sabab manehna geus kanyahoa nagarana. Geus ngabejakeun ngaranna tang tumoal kumawani datang dina mangsana panon poe moncorong. Kaharti ku aing oge sieunkeun aku apes manehna teh. Najan gagah sakti ge aya watesna ari makhluk mah teu welehkeun aku apes. Ceuk Aki Antri dina manahna. Socana melong kanu jauh kawas anu nyawang ka nagara siluman. Ngimpleng Arjuna bari cunuk anu bari cunuk ka lembur. Barang keur kitu torojol mangkurip datang meningah hegak bakat ku cape. Sabab leumpangna gancang dahayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Gek diuk dina bang barung geus kitu ngusak beungeut bari ngomong. Punten ngaganggu ki abdi teh ngahaja ka dieu bari nepangan Aki. Kumaha perkawis tamu teh da geuning teu aya wae. Pan ayeuna jangjina mah mangkaning tos wonten ye sakedap deui ge magrib. Ceuk mangkurip jolpok we nanyakeun semah teh. Teu kudu sayempang jangkurip sabab ku Aki ge geus kapikir. Yen manehna teh moal wani datang beurang, moal kuateun lila lamun aya keneh panon poe mah. Memang manehna teh gagah sakti luhur elmuna tapi aya usiana geus kanyahoan mah moal kuateun kasorot ku panon poe teh. Tah kulantaran kitu pasti manehna bakal datang peuting. Tah kitu udang, jawab Aki Antri bari neuteup ka mangkurip. Paroman tetep ayem. Teu kapangaruhan ku omongan mangkurip nu guguk bubuhan hiji sepuh anu luhung. Oh, jadi kitu paingan atuh teu aya datang. Mangkaning kuring mah geus tiisuk ngadagoan teh ki. Dabongan basa ti payun ge datangna teh wanci rumangsang keur meujeunna kagok pisan. Taina kedah kumaha tuh ki? Na tiasa upami Aki ngantosan di rorompok abdi. Ceuk mangkurip ngomong narada pabaliut ngabasakeun ge aya kuring aya abdi. Tapi asa genah karasana ku mangkurip mah da teu karasaeun aya parobahan. Hayu da memang geus tatahal Aki ge. Rek ini ka imah jangkurip. Nama tu ayeuna pisan urang ka ditu. Keun wae salat magrib mah di ditu sakalian ngarah teu kagok. Ceuk Aki Antri bari nyakuan wadah bako. Atuh para mitra padudan mah digegel keneh jung nangtung tuluy turun kaburuan bareng jeung mangkurip cepet panto dikunci. Mangga ti payun ki jalanna kadinya we ka pipir imah Suwanta. Ngarah tereh tepi jeung teu seueuting batur bisi naluturkeun ka imah. Nya bener. Da ulah aya batur anu datang teh bisi ngaganggu babakuna mah, jawab Aki Antri bari leumpang pangheulana. Dituturkeun ku mangkurip, duanana laleumpang muru ka imah mangkurip, di jalan teu aya nu ngomong, bisi aya nu ngadengeun jeung deui ngarah jempe. Da tepung jeung nu sejen ge ulah cenah bisi matak ngaganggu engkena. Teu kungsi lila antarana mangkurip jeung Aki Antri anyog kaburuan imah. Kalacat duanana unggah langsung ka tengah imah. Teu tepas da bisi aya nu nyorog ngobrol jeung ongkoh Bion geus ngampar samak di tengah imah. Geus sadia cai kopi jeung lalawuhna. Janela jeung panto geus ditutupkeun di jero geus nyeungeut damar padahal marada beurang keneh. Can poek pisan malah mah di kulon ngempur keneh cahaya layung. Tah nya kieu di tengah imah we sakalian. Tang tu aman jeung rikip ari kieu mah. Moal kadempok ku batu. Ari eta naon dina meja? Aki Antri nunjuk kana meja. Kituna masih keneh mandeg, masih ngadeg bari rarat reret can wakat salib. Harita teh para mitra
jika nu hayang ngobrol heula keayaan didinya. Hapunten, jika nu ngontrol heula keayaan didinya, ari mangkurip geus diuk di pojok. Mohon ki ngahaja di tengah bumi ngarah buni. Ari nu dina meja mah kantong nu leusi perhiasan siluman teh ngahaja teu dipinahkeun ti kamari gae di dinya we abdi mah teu wantun ngaganggu mangalingih ki. Nyai, nuhun. Sok atuh. Oje yang urip. Sok urang dariuk jeung ngariuk. Dek aki santri calik ngajemprak sila ipis sora mencoca mencerong kana cai kopi nu ngabuelkeun. Barang aki antri ningali kana kopi nu ngabuelkeun para mitra cai kopi teh atuh aki antri nyarita deui. Kopi keur saha ieu teh nyion? Siluman mah teu kudu dibere cai kopi, kaakikeun we nu hayang. Aki antri seuri panon ngareret ka mangkurip. Nu geus rekep sila. Kanggo aki tageki sanes kanggo siluman. Keun bae siluman mah teu kudu disuguhan da moal diinum mending kanggo aki nu sedep. Teh mah lebih oon bari seuri. Tuluy nyodorkeun cai kopi ka payuneun aki antri. Mohon ki kanggo aki we eta mah teu acan sayagi kanggo siluman mah. Nah naon suguhna nya? Naon wae nu kedah diayakeun teh atuh? Teh mah mangkurip bari melong manehna panasaran bisi kudu sasadiaan. Wah. Teu kudu sasadiaan naon-naon ujang. Keun bae sewah mah kumaha aki, moal hayang naon-naon siluman mah. Asal ditarima ku urang kalayan hade. Sabab nu dipikahayangna ge nyinining nu dibutuhkeun teh idin ti ibu ramana. Jadi nu dipiharap ku manehna mah lain susugu. Tapi panampian ti pribumi tah kitu jang kurip. Keun bae ci kopi mah keur akinya. Aki antri ngaragamang kana gelas ci kopi. Regot dileueut bangun nikmat atuh bungaheun bioon ge sabab susuguhna ditarimakeun ku aki antri tandana kapake jeung teu matak ngerakeun. Kieu aki abdi teh geus kesel ngadagoan sok sieun si Arjuna teh geus jalir janji. Teu datang dina poe ieu mangkana geus burit pisan ieu teh tareh magrib. Atuh sajabati kitu upami si Arjuna teu datang sok sieun pun anak teu katulungan janten abdi teh kapaksa ngajurungkeun Kang Kurip teh sangkan ngonang aki ka dieu bade disuhunkeun piwejangna. Nah kedah kumaha atuh abdi teh jeung deui kumaha ari pun anak na bade dikumahakeun nulunganana ceuk bioon miheulaan nyaritakeun maksudna. Sabab manehna geus teu sabar hayang geura nyaho kana kaayaan nu sabenerna. Atuh para mitra Mangkurip ge geus teu kudu ngajelaskeun deui para mitra harita teh da geus cukup sakitu. Kaharti ku aki oge nyai. Kieu geura teh nyon perkara semah mah memang batak leuas. Da aki ge geus teu sabar ngadagoan ieu teh. Geus teu sabar. Geus hayang tepung jeung Arjuna. Tapi teu kudu salempang manehna teh pasti datang sabab manehna nu butuh. Ngantang tu datangna teh rada peuting. Sabab sieuneun ku panon poe moal kuateun lila di dieuna. Tah kulantaran kitu ayeuna mah teu kudu salempang dagoan we sing tenang dangke ge moal burung datang. Malah aki ge moal wakamulang lamun semah can datang. Rek di dagoan nepi ka datangna sabab aki hayang tepung ka itu nyion. Ceuk aki antri bari pepetang. Nerangkeun kaayaan Arjuna nu baris datang teh. Janten kitu paingan teu aya wae atunya muga-muga we engke masing datang manehna teh. Sabab kudu puguh lalakona ulah jarir janji. Ngarapun anak beunang deui tapi kedah kumaha atuh abdi teh aki. Naon nu kudu disaliakeun teh bilih we aya syarat nu kudu diayakeun. Ceuk bioon beuki daria. Beuki panasaran hayang nyaho kana pilampaheun saterusna. Wah teu kudu sasadiaan. Da urang mah lain rek hajat, lain rek narima tamu agung. Tapi ieu teh nu sanyana rek narima musuh. Sabab najan manehna bageur jeung niat hade oge. Tetep we kasebutna mah musuh. Dabongan manehna geus nipu ka si Nyai, nu akhirna si Nyai kabanang ka alam siluman. Da kitu, janten yakin pun anak teh di bawah ku manehna nya ki. Dioon meuni curing hak asa gede harepan. Susuganan anakna beunang deui yakin. Sabab geus aya bukti nu kuat kahiji katempo ku batin aki. Ye nyinining teh aya di ditu atuh kaduana apan ku Jang Kurip ge jeung kanca-kancana ge geus kapanggih kalayan jelas. Ye nyinining teh aya di nagara siluman.
Jadi yakin atuh nyinining teh katipu ku siluman atawa memang ngahaja ditipu sangkan beunang ku manehna. Tapi urang salaku manusia teu meunang eleh ku atah-atah pikeun ngabelaan bo beneran. Tangtu ku urang kudu direbut deui, kudu kapimilik deui budak teh. Sabab eta manusia teh turunan urang. Ayeuna direbut sacara licik, direbut sacara licik. Jadi urang teh boga hak pikeun ngarebut deui ti manehna. Nu matak Arjuna teh ku Aki mah dianggap musuh ngan urang ca nyaho na siluman nahaon atuh sanyana teh. Naon sababna ngaku Arjuna? Engke kudu kaguar ku urang Rusiana kudu beunang bari nulungan ini. Tah kitu urang mah teu kudu sasadiaan. Pila kadarek narima musuh malah kudu nama dibeledi ge sakalian ngarah kapok. Tapi ari manehna keur kasar mah ulah, teu kasar mah tarima we ku jelemes. Pokona mah asal caina herang laukna beunang tah kitu nyon. Mun nyangakeun atuh ka Aki carana mah abdi mah percanten. Ku Aki rek ditulungan. Ngan bantuan ngadua ka Allah sangkan maksud urang lancar jeung hasil. Sabab hiji perjuangan sok loba gogodana, loba halanganana, loba halangan harungan. Nu matak sing teger hate, sing kuat keyakinan, sing panjang kanu maha kawasa. Jeung deui lolobana mah kudu waspada we bari sabar. Ulah getah sarupateun da ieu mah musuhna bangsa nu lemes. Mun kahartos ki nanging kumaha tu maksud Aki salajengna. Bade kumaha nulungan pun anak teh. Jeung di kedah kumaha pijawabeunana mun manehna geus datang. Sabab datangna ka dieu teh bade nyanak putusan. Pijawabeun nyaon? Anyon. Mun eta pengintenna eta non teh pijawabeun ka Arjuna ki ngeunaan lamaran teh naha ditampi atawa ulah atawa kedah kumaha ceuk Mangkurip Paramitra. Hartina mah ngajelaskeun naon anu tadi ditanyakeun ku Bioon. Oh, perkara eta mah gampang. Keun ku Aki ngajawabnya. Ngan lamun si Arjuna nanya ka Mangkurip, kudu ngaheueukeun kana omongan Aki. Kade ulah papalimpang. Naon-naon nu dikedalkeun ku Aki ku ujang kudu disatujuan. Ngarah lancar jeung gampang kahareupna. Ngan Aki garis badagna mah pokoe ulah ditarima lamaran teh. Nyinining teh ulah dibikeun. Tapi urang moal bisa togmo nyarita kitu kudu apik jeung lemes. Kudu leuleus jeujeur liat tali sabab nyinining geus aya dina leungeun manehna. Da kitu ujang. Keun kumaha Aki we? Oh nya mangga atuh. Najan ngoretkeun teh bisa naon-naon urang mah. Sabab budak geus dicekel ku manehna, bingung ye. Sabab manehna menta bari jeung ngarebut. Mangga we nyangakeun ka Aki abdi mah percanten. Ceuk Mangkurip bangunuseungna. Sabab lain pagawean enteng-enteng Paramitra ieu teh. Da puguh Arjuna menta bari ngarebut, ngalamar bari jeung budakna dicokot ti heula. Sabab geus aya dina genggeman Arjuna teh. Tapi teu kudu leutik hate Mangkurip sabab urang mah manusia boga akal jeung tareka. Jeung deui boga hiji kakuatan nu moal aya taningna disebutkeun manusia mah makhluk pangmulia-muliana mungguh Allah. Nya eta boga akal jeung pikiran bisa digunakeun. Boga iman jeung Islam muntang tulung ka Gusti Allah pasti urang bakal ditangtayungan ku mantenna. Asal urang salina eling ka Allah. Keun ulah salempang ngan ulah rusuh bising salah kecap, bising salah cincak. Sakitu amanah ti Aki. Nganu rek dijalankeun ku Aki mah teu loba, ayeuna rek milu ka nagara siluman rek bareng jeung Arjuna. Hayang ngalongok gini. Mun geus yakin ayana di ditu sarta geus yakin yen budak teh teu kunaon, Aki bakal metakeun akal tareka. Ngan moal bisa diterangkeun ayeuna sabab kudu kanyahoan heula ka aya nyini. Ceuk Aki antri. Tetep ayem ungal nyarios matak negerkeun kana hate pribumi. Bioon beuki percaya ka Aki antri manehna masrahkeun ka eta kolot pikeun nulungan anakna. Atuh saterusna mah tiluan ngobrol kanu teu puguh. Bari ngadagoan waktuna salat magrib. Cikopi beak sagelas lalawuh geus orot. Keur kitu kadenge sora nu adan ditajug atuh nu tiluan meuni curingha ngucapkeun alhamdulillah bari ngusap beungeut pok Aki antri nyarios. Ulang sarolat heula Mangkurip kade ulah poho sing getol neneda ka Allah nu maha kawasa. Sangka niat urang laksana kalayan lancar.
Sinta tegkan hate. Urang kudu getol ngajalankeun tarekahna, jeung sing tenang kana pikiran, percayakeun ka Allah pikeun nulungan ini. Dah sakitu, yuk urang ngajalankeun kewajiban. Ngan kapaksa di imah we teu kudu katajug ngarah balik numal imah ku ibadah. Mangga ki abdi mangiringan nanging teu acan kacaya abdi teh. Bade abdas heula, jung mangkurip nangtung. Lewas kacai rek abdas ari bioon mameres tempat keur salat ngarah rapih jeung bersih. Sabab kudu suci tina najis. Heuleut sawatara waktu tiluan geus prak ngajalankeun kewajibanana. Tuluy wiridan bari ngadagoan wanci isya teu dipake ngobrol waktu teh tapi digunakeun keur naneda kanu maha kawasa muntang tulung kayang agung. Di luar geus reup-reupan beuki lila beuki poek jangkrik jeung gaang menireang patembalan. Di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung ari jalma urang Cibonteng sawareh araya di imah masing-masing. Sawareh aya di tajug sareng sena salat magrib teh ngarobrol bari ngadagoan wanci isya. Langit angkeup jiga rek hujan taya bentang nu katembong. Atuh caneo mata keung teu aya pikabetaheun. Lemur Cibonteng asa tiiseun kawas nu taya kasieun. Jalma-jalma taya nu kumaha ngulam pereng kaluar. Tapi di hiji tempat aya nu ngagedi gedempang bangun rusuh. Baju jeung calana sing sarwa hideung, malah iket nage hideung awak jangkung badag, lengkah panjang para mitra, gagah nakar. Eta jalma leumpang sorangan muru ka imah ading, barang geus tepi pok uluk salam bari ngetrokan panto. Punten ding, ding, aya di imah ding. Masa di luar, abah teh? Ceuk nu ti jero nanya. Tapi pantocan dibuka kawas nu asa-asa keneh meureun bubuhan peuting. Nya abah. Nah sadeui atuh piraku teu apal kana sora. Oh nya punten bah ye keur ngalamun puguh ge. Jadi teu pati apal kanu datang teh. Mangga kalebat bah aya naon atuh bangun rusuh. Ceuk ading bari mukakeun panto. Kalacak bah jilun unggah gek diuk dina sama. Ngajemprak sila ipis bangun tenang malah ading ge geus diuk. Panto ditutupkeun sedengkeun indung ading geus ngarengkol di enggon. Tayoh namah mopo meureun tadi pabebeurang tas ngarit loba teuing. Kamana indung maneh ding? Piraku aya kieu geus sare. Apaan can isa-isa can ieu teh? Tuh ditajug rame keneh kudu ngabadul. Can sare mah bancan keur gogoleran di enggon, sape keneh cenah. Dah, malum tukang gawe berat atuh, bah, karasa meureun ku urang ge. Tapi da teu naon biasa wae ieu mah, ngalempengkeun cangkeng meureun. Ari abah aya naon jiga nu dinas pisan? Rada reuwas kuring ye. Ceuk ading malik nanya sabab asa reuwas kadatangan ku Bah Jilun dina mangsa kitu. Wah, teu kudu reuwas da geus biasa kadatangan ku abah malik. Ulah sieun atawa kagok lantaran urang teh tetep sobat. Tapi ayeuna keur dihalangan ku hiji masalah. Teu meunang ngariung di imah mangkurip. Keun bae lah da bongan geus sanggup. Tapi abah jadi penasaran ding. Perkara naon teh abah? Ading beuki teu ngarti. Kieu ding. Abah naina teh poe nu geus dijangjikeun ku Arjuna. Tapi can aya bejana nya sok sieun bohong mah manehna teh. Da kulantaran kitu abah yang jauh kumaha mun urang indit ka sisi lemur. Rek naon ka sisi lemur wayah kieu? Kuriak disangka bangsa teh kudu ngarona. Kudu puguh heula tujuanna bisi cilaka. Rusia ding. Wayahna ulah yang nyaho di dieu. Bisi kadengeun ku indung maneh, pan urang teh geus janji jeung laki antri. Yen mau aku mani ngabejakeun urusan eta. Bulu tuur ge ulah nyahoeun apaan. Da kulantaran kitu ayo ah. Ulah ka ditu ayeuna urang badami ngarasa se. Ading ngahuleng mikiran omongan Bah Jilun. Lila-lila mah ngarti kana pamaksudanana. Da inget kana kajadian anu geus kaliwat basa aya Arjuna ka imah Mangkurip. Pok ngajawab kalayan rinehna kara jiga teu aya kasusah sabab ngarti kana tujuan Bah Jilun. Oh, mun kitu carana mah yuat urang indit, tapi daguan heula sakedeung. Kuring rek disalin heula bari bebeja ka emak. Oh, bek didaguan ku abahnya. Ading buru-buru asup ka kamarna, teu lila geus kaluar deui. Sarta baju geus diganti. Make kampret hideung paranti ngarona, calana komprang nengahan bitis. Oge teu poho nyoren bedog geus kitu arasup ka dapur rek minum heula. Bari ngaliwat bebeja ka indungna yen rek indit heula ku indungna diidinan. Sanggeus tarapti ading nyampeurkeun ka Bah Jilun sarta teu laloba omong tuluy bae kaluar ti imah berug panto dipeundeutkeun ditulakan ti luar ku ading beraduanana indit ngajugjug ka sisi lemur
nu dituju garduh rona nu aya sisi lembur belah kidul didinya mah rada anggang ka imah mun ngobrol Rusia teh laluasa. Teu kacatur lilana di jalan Bah Jilun jeung ading terpi kanu dijunjung. Kabeneran di garduh rona teh kosong kene. Lantaran rona mah daratangna sok geus liwat Isya, ari sore kene mah ditajug keneh atawa di imah. Kabeneran sepi jembling di, can aya rona we. Jeung di poe kene nya di dinya deh. Cek Bah Jilun, tuh can aya nu nyeungeut lantera, jurang ka gardu ah. Harita teh para mitra sadaya nyimpang ka gardu. Gek diuk kalayan tenang tuluy rarat reret nempuan kaayaan di dinya bisi aya nu matak bahaya. Tapi aman teu aya naon-naon ngan ukur aya kohkol ngagantung. Ading geus diuk memeh nyarita mulen heula sirah ku sarung sabab karasa tiris. Giliran saha ngarona peuting teh Bah, moal kaburu datang. Mun teh salama giliran nu ngarona teh Mang Jali. Jeung si Panto atawa si Aki Salan, jeung Mang Ojo. Keun bae lah kaburu datang mah ulang sakalian ngobrol we di dieu. Megat siluman nu bakal datang teh. Jawab Bah Jilun bari ngaluarkeun padudan tuluy udud mending lempus. Oh nyari Aki Salan ayeuna mah. Sok atuh geura pedar pemaksudan Abah teh kumaha atuh rencana Abah teh. Kuring macan bisa neguh kana kahayang Abah. Kieu ding. Hanya kalau waktuna kaburu beaknya ding.